Aduh. Nah, itu si kehead Ustad itu alut-alutan itu di mana dia? Kebeneran ayeuna panggih di dia. Aing aya permasalahan anu kudu dibereskeun jeung si Ustad. Beuki ngungak beuki dia si Ustad ka aing. Tempokeun sak ku aing Ustad. Hei. Naon Pak Ustad? Lepe. Pak Haji Mayung. Ieu ieu teh Bang Dul. Kamari abi teh boga dosa Pak Ustad teh. Pak Haji Mayung teh diajakan syukuran. Oh, gitu. Kamana si Ustad? Aduh, si jangkar kehead teh. Nyara rumput gitu si jangkar babal teh. Wah, terus teh aya terus mangkatnya. Oh, ayo atuh. Anjir. Kamananya si Ustad teh euy? Eueuh ya mah. Hai. Kadieu si Ustad. Aduh, Sia. naon Pak Haji? Aduh. Gesek mulai bermain-main api sama Pak Haji Mayung. Nah maksudnya Ustad make jeung keketayapan gitu. Itu mah iya aduh. Jadi patuangan Pak Haji. Mohon aduh. Apal aing ogen ieu apal. Nah, Boga dosa Ustad teh ka Haji Mayung. dosa naon Pak Haji? Lah, tadi dinya tah makana jelema mah sok tara sadar kana kesalahan sorangan. Yo. Pak Haji rek nanya. Nah, Pak Haji. Naon maksudna kamari aya nu ngulem make jeung di dinya nu pidato di dinya nu tawasulna geus wawanianan. Naon eta maksudna? Oh. Kamari bahasa acara syukuran Pak Haji. Oh, naon eta kieu gituan eta? Galeuwihan Haji Mayung. Iya, iya Pak Haji. Iya Pak Haji. Punten nya, kan kamari teh anu teu mataknya berkah Pak Haji teh dongkap anu saebul betna ka abdi Pak Haji. Aduh. Nah, anjeunna teh kan nyanak beha sakarung Pak Haji kamari teh. Can artos Pak Haji. Tah abdi teh dijemput kana mobil ka bumi jadi teu ka bumi Pak Haji. Punten Pak Haji. Hop. Wah, ini mengajar baleuran paling kitu ka si Ustad. Naon eta maksudna make jeung anu ngajemput segala rupa? Make jeung dibere bea segala rupa. Nah, naonan eta maksudna? Gugu ge abdi teh alhamdulillah Pak Haji aya milik. Cir. Nah, euy jadi kieu masyarakat ka aing ye dengekeun Ustad. Timulai ayeuna Ustad ulah wani-wani make jeung mingpin tawasul di nusyukuran tanpa aya Pak Haji Mayung. Ulah wani-wani Ustad entong boro-boro si pating ek dijemput, ek dibere itu montong wani-wani. Ek naon eta mah geus wani kurang ajar sih. Kan kieu Pak Haji kamari teh keukeuh anu gaduh hajat teh hoyong ku Pak Ustad cenah Pak Haji. Mata anjeunna Pak Haji yo Ganeng. Ustad jeung wani-wani pingkeun deui nepi ka wani-wani mingpin tawasul deui tanpa sebenarnya. Teu meunang. kunaon ieu Naon sia eta maksudna kieu gituan? Geus. Aduh, aing. Pak Haji. Aing teu suka teu ridho. Aing teu narima di kieu. Teu narima aing mah di kieu, Ustad. Yo, matake Ustad, kumaha nurut cek Haji Mayung maneh teh. Ku dengekeun tah Haji Mayung turutin. Dan ieu mah kalah. Nemal wae atuh. Teu batur boga milik dari Haji Mayung. Yo, dengekeun sia, Ustad. Di mimiti ayeuna ulah sok macam-macam, ulah sok ngalewean Haji Mayung. Nah, tadi Ustad ieu mah tuh. Naon? Palingan we beda. Hampura. Ada saya Ustad.